Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Sasakala Aki Ruminta. Ieu dongeng Ki Ruminta mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Garut. Kangge Kang Rudiansah ngaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Aki Ruminta. Kumaha salajengna? Hog. Kula ayeuna mulang Ki Ade, mulang. Tapi hayang nyusup heula sakabeh nu aya dina eta nyiru euy. Hayang ngasaan balak kacidot, hayang ngasaan cuhcur jeung surabi Ki. Oh, mangga Raden, mangga kantun diopi we, seepkeun sakantenan Den. Harita Raden Sukma dilaga ngaheos napasna ka jero imah. Disusul ku ngebulna haseup tina unggal sasajen anu sadia dina nyiru. Saripatina diseuseup kabeh. Sarta saenggeus kitu, beuleusa. Raden Sukma dilaga anu ngawujud buta, anu eueuh sukuan teh ukur buntut jiga burui ngalayang, teu napak kana lemah. Harita teh langsung ngablesat ka awang-awang ninggalkeun imahna Ki Ade. Di luar imah oge jadi ti iseun deui. Henteu kadenge deui naon-naon. Angin anu ngagelebug ngadadak simpe. Ki Ade sanggeus Raden Sukma dilaga indit mah gancang kaluar ti jero kamar khususna. Ngobrol deui jeung Mbah Santa. Anu kadenge gancang tumanya samemeh Ki Ade oge nepi kana tempat pangdiukanana. Lantaran geus teu sabar hayang nyaho jawaban anu pasti. Kumaha Ki Ade euy? Raden Sukma dilaga teh na sanggupeun dipentan tulung ngeunaan ka susah kuring Ki, ceuk Mbah Santa. Ki Ade karek oge gek diuk kadenge nembalan bari nyerengeh seuri. Kelaanan sing tenang heula Mbah Santa. Raden Sukma dilaga nyatang tu nyanggupan bieu teh euy. Siap cenah ngabantu ka Mbah. Ngan waktuna engke cenah kudu malam Jumat kitu tambah. Oh, atuh syukur aredaikeun mah patalukan Ki Ade ngabantu kana kasusah kuring Ki. Jadi tenang kana hatena oge. Masalah waktu mah nya keun we penting mah Jumaah oge. Keun barek Jumaah rek salasa rek Rebo ge Ki. Anu penting ulah lila teuing tur kudu hasil pokona mah Ki. Engke oge Ki Ade dibere 50 ringgit pikeun buruhanana Ki. Oh, siap Mbah, siap. Pokona mah daguan we nepi ka engke akhir pamustungan anak kumaha nya Ki. Siap ya. Engke isukan berang kuring ka dieu nya bari mawa 50 ringgit teh Ki. Mbah, didagoan ku kuring di dieu kade 50 ringgit po. Geus kitu mah Mbah Santa terus we balik deui ka Talaga Bodas, tinggal nungguan hasilna. Sapapanjang jalan Mbah Santa seuri sorangan bari cumarita ngabayangkeun keluarga Aki Ruminta bakal cilaka peutingan isu. Yakin si Ruminta atawa anakna kabeh bakal cilaka ku kukutan makhluk gaibna Ki Ade. Rasakeun si Ruminta bungan sia wani nyaingan bisnis aing. Jadi kitu tah balukarna Ruminta. Tapi kumaha migawe nanya eta Raden Sukma dilaga teh. Poho teu nanyakeun aing teh tadi.
Tapi bayah ketang. Kumaha manehna we migawe kumaha cara nama. Dewek mah nyawa hasilna wae. Cek Mbah Santa jadi ngomong sorangan sepanjang jalan. Jeung kabeneran manehna pas mulang teh muruk kawanci isuk-isuk haneut moyan. Bareng jeung meletekna panon poe bijil ti belah wetan. Gebeg. Mbah Santa ngagebeg. Sabab ditebeh hareup jajalaneun anu arek dilewatan ku dirina. Aya 3 jalma keur laleumpang mapai jalan sajalur ngan katara jauh kene. Nah, jika suruh minta jik anak, nah itu anu keur laleumpang teh. Terus hiji deui mah awewe kolot katinggalina teh. Indung nah kitu. Aing kudu buru-buru gancang nyumput ieu mah ieu. Bisi pasarandog di jalan. Cek Mbah Santa bari celeng luncat ka tempat anu bala nyumput di nubuni. Tayoh nama Mbah Santa teh ngarasa sieun jeung kapok mun seug kudu pasarandog deui jeung Aki Ruminta. Komo mun seug kudu ngadu jajaten deui mah geus taya deui kawani. Rumasa Mbah Santa aya dina pihak anu lemah. Nalika Aki Ruminta saparakanca ngaliwat ka pelebah panyumputanana, Mbah Santa tisrikna nahan napas sieun kadengeun. Da Gusti marana cenah eta mangkluk teh. Penting tadi panggih di leuweung wetan. Ayeuna bet panggih deui di dieu. Jadah teh. Ruminta. Sia geus jadi bibit brawit hirup aing deuleu jadi cucuk rungkang kahirupan aing. Kitu gerentes Mbah Santa bari gancang kaluar tina tempat panyumputanana. Sabab anu ngaliwat geus katembong tonggongna wungkul jauh. Gedig Mbah Santa satulina mah ngagedig nuluykeun deui lalampahanana. Cag urang tunda heula. Ayeuna kocapkeun deui di tempatna Nini Jalumpit. Harita teh Neneh Sarimana bisa kabagean ngajaga kayaan sabudeureun Guha Guntur. Nini Jalumpit kabeneran keur eueuh isuk-isuk harita mah duka teuing keur ka mana leosna. Atuh kapaksa Neneh Sarimana kapancen gawe titah nelengakeun ngajaga keamanan sa kuliah eta tempat. Sedengkeun di jero guha kadenge harita juminten keur ngajak ngobrol ka Gopur anu can 100% cager tina tatuna. Masih karasa dadana jejenghakan. Sarta eta kayaan teh diintip ku Neneh Sarimana bari nyenyekal kai sasiku bari teuas. Puguh da dijieuna ge tina jati menang motong jang bahan sulu. Sabarnya Kang. Mungkin oge bakal pulih deui geura diubaran ku Nini Guru. Nuhunnya salira geus perhatian ka Akang. Sareng naha geuning ayeuna mah wantu nyebat Akang payuneun Nini Guru. Henteu rai deui geuning. Tembal Gopur malik tumanya diukna ngarendeng dina luhur batu nemprak. Teu kiat nahan perasaan abdi teh Kang, tos teu kiat. Jawab juminten bari imut. Tetepan bantrok ramoleungeun katuhu ngarameus ramona Gopur anu sarua belah katuhu. Perasaan naon cobi eta teh juminten? Akang pasihan terang perasaan naon? Cek Gopur bangun panasaran api-api teu ngarti kana eusi hate juminten. Eta kaayaan teh pugue matak nyentam panas kana hate Neneh Sarimana anu nyaksian jeung ngadengi kana obrolan juminten katut Gopur. Leungeun karasa ararateul hayang ngebaledogeun kai kana beungeutna juminten. Huntuna tembong kekerot. Goblok. Haram jadah si juminten. Wanian ngadalikeun rasa, ngedalkeun rasa ka Gopur. Dasar si eueuh ka era. Awewe ateu dongdot sia. Jeung teu ngaragap angen batur.
Nyaho aing oge aya rasa ka manehna teh. Ngadoni kungsia. Cek gerentes hatena Neneh Sarimana anu ngabebela ku seuneu amarah. Sedengkeun di jero guha kadenge harita juminten nyarita deui. Sedengkeun di jero guha kadenge harita teh juminten keur cumarita deui. Abdi teh nya pisan ka Akang ti barang mula tepung Kang. Kagembang rasa ku diri engkang. Jawab juminten teu asa-asa. Anu sok padahal mah maranehna teh adik katut lanceuk sakandung. Tapi duanana oge taya nu apal kana jati dirina masing-masing. Anu salahna saha? Nya tangtu Nini Jalumpit anu geus nyulikan anakna Kiruminta nalika masih keneh keur laleutik. Jeung pangna beunang budakna tilu dicarulik teh lantaran Kiruminta can beres tapana di Gunung Cermai. Keur ngulik pangarti ti keur bujang leutik muhit elmu ti buyutna anu kungsi hirup 1000 tahun di alam dunya. Aya 3 bagian ilmu anu nitis ka Kiruminta. Nyatana teurehan ilmu ti Nyi Roro Kidul, teurehan ilmu ti Prabu Siliwangi Maung Bodas, oge teurehan ti Andi Jago tutugan kasandriaan. Gopur kadenge cumarita deui harita teh. Nalaras eta teh inten. Salira aya rasa ka diri engkang. Asa teu percanten ngupingna oge ieu teh juminten. Cek Gopur di barung jeung imut teutepan meuni antep. Pipi juminten terus dirampak ku dampa leungeun katuna Gopur. Pon kitu deui sabalikna. Marangan renghapan napas asmara anu baris ngahiji. Tapi sameme 2 renghapan napas bisa ngahiji. Ngaliwatan biwir paantel Neneh Sarimana gancang ngabaledogon kai sasikuna ka palebah anu keur mancakrama ka cinta. Siut. Ngan juminten jeung Gopur gancang sadar kana kayaan. Gentak ngadang heuakeun sirahna ka tukang pikeun nyingkahan kai anu ngablesat tarik. Siut blesat. Plos. Barang jeung kitu juminten ngaranjuk kaget sabab Neneh Sarimana ujug-ujug luncat ka jero guha bari narajang ka dirina. Tapi ka Gopur mah henteu. Seak sewuk wuguk hiu plos. Neneh, nanaonan sia teh? Eling Neneh eling. Cek juminten nalika luncat ka tukang mampu nyingkahan serangan ti Neneh Sarimana. Montong loba bacot deuleu. Aing sedih nempo kalakuan sia. Rasakeun sia. Hiat. Neneh Sarimana luncat deui ngarangseg. Kurang ajar. Teu eling sugan mah sia teh Neneh. Hiat. Aing mah eling setan. Hiat. Di jero guha guntur kiwari lumangsung tarung antara dulur jeung dulur sakaligus saguru saelmu ti Nini Jalumpit. Harita batu-batu guha pating puruluk kahebos kuno keur tarung. Gopur gogorowokan misahkeun anu keur tarung akibat marebutkeun dirina. Gopur oge ngartieun Neneh Sarimana teh timuru. Sedengkeun Nini Jalumpit masih keneh can katingali balik harita teh. Kapaksa sanajan can pulih pisan oge. Kadenge Gopur ngagorowok bari luncat. Cukup Neneh, juminten, cukup. Hiat, curelat. Jeleng 2 des keduk des jengkang kedebut talideg. Kajadian saterusna Gopur tembong awakna ngajengkang ka tukang bari ngabulaihkeun getih seger tina biwir. Sedengkeun anu sejena harita pating daligdeug ka tukang bari ngalaikeun getih seger tina juru bibirna masing-masing. Kang Gopur, juminten ngagorowok kaget. Nempo Gopur ngajengkang rubuh lantaran hayang misahkeun anu tarung. Tapi kusabab Neneh Sarimana mah geus kalap ku seuneu amarah. Jadi teu malire kana kayaan Gopur.
Beda deui jeung Jubinten teu miharep eta kajadian. Komo deui mun Gopur kudu cilaka. Bener-bener teu miharep Jubinten mah. Curelat jeung sewuku hiu koleba. Neneh Sarimana luncat deui ngetrukeun sakabe pangartina hayang ngarubuhkeun Jubinten. Tapi da puguh ilmu sakocoran jurus-jurusna sarua. Mata teu aneh. Sanggeus puluhan jurus lumangsung kayaan masih katara imbang. Des plak keduk des dalideg. Dina kesempatan anu hade dua kekuatan tenaga lapisan bantrok ngaliwatan leungeun sewang-sewangan. Hegak duanana pating haregak. Srog. Neneh Sarimana ngawangun jurus ilmu pamungkasna dina ajian patiraga. Maksudna hayang tarung nepi ka panganggeusan. Rahuh. Jubinten ngarahuh narik napas jero. Sabab da teu miharep atuh kudu ngarandapan tarung jeung Neneh Sarimana. Bari taya sabab musababna. Ngan demi kasalamatan diri jeung harga diri. Jubinten oge kapaksa sarua pasang jurus ilmu pamungkasna pikeun ngayonan anu jadi lawan. Modar sia. Hiya! Neneh Sarimana ngagero bari luncat. Ku Jubinten dipapag sarua luncat bari ngagero ngandung aweuhan. Ngan dina kayan keur kitu corelat jeleng kolebat. Aya hiji jirim ngolebat megatan anu tarung puncakna baris lumangsung. Corelat kolebat beledak jengkang koleang kedebut. Neneh Sarimana katut Jubinten terus sarubuh neunggar batu awakna untung kuat. Najan pating galaro oge alatan bantrokna kakuatan ti tilu sumber anu sarua. Di antara anu rubuh Nini Jalumpit tembong nangtung di tengah. Bari ngembang wera panona ngaburilang nafsu laju nyentak ka Neneh Sarimana katut Jubinten anu keur sumengir nahan kanyeri. Nanaonan ari sararia ngadon parasea sagarupa deuleu naon dieu teh sababna ha? Bari panona harita teh rutret. Jubinten kadenge anu nembalan sabab neneh mah tetep jempe lantaran era pikeun ngajawabna. Duka atuh Nini, abdi mah teu niat pasea. Ieu we nenehna duka kunaon? Teu gugur teu angin, ujug-ujug narajang ka abdi sareng Kakang Gopur. Jawab Jubinten anu memang sanyana. Nah bener eta teh neneh. Maneh teu pupugu ujug-ujug masean si Jubinten. Sok jawab sia anu bener. Ulah ngahep-hep wae deuleu. Bisi dipotongkeun tah beheung teh ku aing neneh. Neneh Sarimana ku Nini Jalumpit gancang ditalek bari satengah diancam. Neneh Sarimana cengkat tuluy diuk lalaunan bari angger sumengir. Nini Jalumpit kadenge deui nyarita di barung jeung nyentak. Sok geura jawab. Enya maneh nyerang teu pupugu ka si Jubinten. Naon lantaranana make jeung kitu neneh? Guat geura jawab. Cek Nini Jalumpit. Abdi teh Neneh Sarimana asa-asa keneh ngajawabna teh ngadon au ae puguh mata nambahan amarah guruna. Nah ari sia bet ngadon kitu patah. Lain aya kadua ngajawab anu bener hayang dibabuk sia teh ku aing. Aduh Nini ampun. Tadi abdi teh nafsu ka Jubinten lantaran teresep nempo padekeutna jeung Kang Gopur. Malah rek silih cium sagarupi Nini. Cek Neneh Sarimana gancang nembalan. Nini Jalumpit ngadadak seuri nyikik tapi teu lila. Tuluy ngahuleng bari ngagerentes dina jero hatena. Cilaka. Ieu tilu jalma murid aing adi lanceuk timbul rasa cinta.
maranehna teu rapaleun aya tali getih dulur sakandung. Kudu gancang di halangan kieu carana mah. Kumaha bae carana kudu di halangan bili bisi ka lalajoanan kalalanjoan. Mun teu bisa barabe kaingna ieu teh. Cek gerentesna Nini Jalumpit. Neneh Sarimana kerung. Pan kitu deui juminten. Sarua pada kerung sabab nempo polah Nini Jalumpit anu ujug-ujug seuri bari ngahulang. Nini Jalumpit gancang muru ka Neneh Sarimana katut juminten bari ngomong. Nenek, oge maneh juminten. Hampura nya. Nini bieu geus ambek. Masalah maraneh ayeuna tong diinget-inget deui. Nenek jeung juminten wajar mun resep ka hiji. Tapi lalakina ulah gopur. Mending teangan di we lalaki sejennya. Omat pisan, Nini peupeujeuh yeuh ulah kagopur. Nini Jalumpit ngomongna jadi leuleuy harita mah teu kasar deui. Neneh Sarimana ngeluk tungkul teu loba ngomong. Era enggeusna pang-pang nama. Abdi bade kacurug heulanya Nini. Hoyong ibak teu kiat bayeung yang ieu teh Nini. Juminten gancang nyalenggorkeun obrolan. Hatena memang tegenah kana carita Nini Jalumpit. Keheul ku sikap Neneh Sarimana anu ujug-ujug narajang ka dirina. Panasaran hayang nanya, nah sarua aya rasa kitu. Neneh teh kagopur atau memang aya perkara sejen ngajadikeun sikapna ngadadak kitu ka dirina. Harita juminten ngaleos indit ti jero guha guntur, tuluy muru ka curug. Tapi lain erek mandi-mandi teuing, puguhna mah karep mepeuskeun ka keheul we harita teh. Nini Jalumpit teu megatan juminten mangsa ngaleos indit teh diantepkeun be. Awas ya Nenek, maneh diarah sia ku aing mah. Bungan wani nyin urusan jeung diri aing. Juminten ngomong sorangan, dipirig ku sora cai curug anu ngaguruh, katut manuk anu rarecet di sarada. Sedengkeun Neneh Sarimana harita teh keur ditalek ku Nini Jalumpit sakali deui. Hayang eces meureunan kana eusi hate murid anu sabenerna. Sok tong asa-asa Nenek. Di dieu ngan aya Nini wungkul ayeuna mah. Bae antepkeun si gopur mah. Engke oge sadar sorangan. Moal kumaha onam, cek Nini Jalumpit. Tapi nalika keur kitu, euleuh waktosna kabujang seep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.